Oh, aing bakal asup surga sia teh. Nah, bisa gitu. Aing buka kuncina sia teh. Naon sia teh? Mah hariwo oge sempatkeun balik ka kolot ayeuna ceu. Aja wewe. Aing kan tidak berguna, aing teh. Ya, kunci surga nu sabenerna ya ceu nya ya. Tah, di dieu ceu, di dieu di kolot ceu, di ditu di nu inung ceu. Al Munawaroh 5 juta. Baitul Jannah 6 juta. Al Hikmah 4 juta. Adanya. Ceu. Kenaon ya ceu. Orang adanya tadinya eueuh teh juta cenah gitu. Sia mah teh nyaon? Aing teh eukeun ngomongkeun arek berbagi sia teh aing teh. Halus atuh cu. Aing teh keur berbagi ka pasantren aing dia teh Al Munawaroh Al Jihad Baitul Jannah teh pasantren. Aing teh berbagi teh sia teh. Oh, halus atuh cu cung sebeung harus berbagi. Alhamdulillah ya aing teh. Non aing teh kan bulan Ramadan heuh. Tah jadi urang teh kudu bersedekah gitu, kudu infak naon jadi kadang-kadang teh berkali-kali lipat dapatna teh. Sia teh. Tah jadi non aing teh soalna nanya insyaallah aing bakal asup surga sia teh. Nah, bisa gitu. Aing buka kuncina sia teh. Buka kunci surga aing mah. Kunci surga kunci itu pantau gitu cetek. Lagu sia mah aing sia mah. Kunci surga teh lain kunci. Gak kunci motor kunci lemari lain sia teh. Kunci surga teh ya jika aing tadi tah berbagi, berbagi. Terus ayeuna non menyantuni anak yatim, terus kan sholat 5 waktuna, anu sunahna, pokoknya mah loba lah, sia teh jalan surga teh, kunci surga teh, tah, aing mah insyaallah bakal masuk surga aing mah, dan aing mah kunci lagi loba sia mah, sia mah kudu jantre wae dijelaskeun teh sia mah, abang kudu jelas, kan ge kudu jelas. Sebenarnya kalau aing sia teh, jadi kudu dijelaskeun gitu. Oh, kitunya cu. Aing mah tuh. Lain terus kieu we cu urang teh nya. Keur mangkokna teh yo nya. Mangkok naon? Sia mah. Oh, kamari. Kamarina deui. Oh, kamari mangkokna. Oh, kamari mah teh ai. Sebenarnya sia teh. Karieu ngomong teh sia mah mangkok teh sia. Ya, urang teh nya ke kamari teh balik cu nya kalemur, heuh. Oh, nya kalemur balik. Sia kalemur? Heeh. Nah, sia teh ngajakan aing sia teh. Ih, atuh apa cenah persib. Sia mah lain, sia mah sieunnya sieun pentan. Ongkos ku aing nya. Wah, sia teh ku aing bang mayarkeun. Lain kitu, Ceu. Apa nu sibuk kamari keur berbagi pan ceu lain. Ih. Oh, nya aing inget mangkokna teh aing teh sibuk aing teh. Bakti sosial sibuk aing teh. Mata kurang teh diajak ke teh heuh. Maklum ku aing maklum. Terus urang teh balik kan nya ka ditu nya. Balik terus panggil di minum Ceu. Di minum Ceu panggil urang teh nya di ditu teh. Teh urang teh ngaliwat ka imah Ceu teh. Di minum Ceu teh ke kieu we tah. Naon ku urang teh ditanya. Naon? Heeh. Mak keur naon cek urang teh. Heeh. Pake teh nyi ka dieu cenah kitu ka urang teh nyamperkeun ka si emak teh. Cek si emak teh kieu. Nah, cenanya si Odoh iraha balik, cenah. Bohong sia mah. Sia mah jijieunnan sia mah. Jijieunnan. Jangan ada jijieunnan ya, Cai. Aing tidak percaya aing mah. Sia mah. Naon? Bener. Bohong sia mah. Asli, sumpah. Manya inu aing ngomong gitu? Si Ece mah kurang. Naon? Mata aing ngomong maneh bohong kunaon? Naon sok? Kamari keneh. Panggih eta inu aing teh jeung aing sia teh. Di mana panggilan? Nah, video call-nya aing. Tulan nu HP, YouTube balik. Ih. Masalah lain. Anu penting mah bisa ngobrol, panggih sia teh. Nya kitu tuh beda deui aya cuy kolot mah.
Merenan hayang katempo merenan siga kieu tadi deganana teh hayang nempo ceu teh. Nah cungkring nah Nah, da aing teh atuh da osok balik main oge atuh sia teh. Iraha balik sok terakhir ceu. Anyar keneh sia teh. Iraha terakhir deh sok anyar keneh teh. Aya 7 tahun ka tukang. 7 tahun anyar keneh goblok. Oh, teu da 10 tahun sia teh atuh mendelana. Coba kalau kan corona ya ceu. Corona geus sabaraha 3 tahun 4 tahun corona. 7 tahun belum karek kamari cenah. Palingan si emak teh ngalamun kieu we urang watir cek urang teh ditanya, "Ma, emang si Odoh tara balik?" "Tara nyi, si Odoh mah tara balik." Cenah, "Oh, emak teh hayang panggih." Cenah, "Watir urang teh atuh aya kitu mah ye ceu." Kitu karunya cik tong kaceurik aya ceu. Aya ceu lemur di mana? Hah? Ece lemur di mana? Pas lemur jeung maneh sih ya? Urang mah nanya bisa Ece poho deui, pan Ece geus liwat tara balik urang nanya di mana sok Cikra. Aing mah pan didinya di mana di Cianjur aing mah. Ya Allah, Gusti Ece. Pas lemur jeung maneh sih tadi Cikalong. Iya Ece, ya dengekeunnya di Bandung kan ditu teh moal sapoe-sapeting aya Ece. Balik ceu teu kolot. Aing mikirna pan kieu ayeuna kan zaman modern mun panggil jeung kolot bisa ke video call. Ayeuna mun hayang nanaon ka kolot duit sekarang tinggal transfer, tinggal dipaketkeun sia teh ayeuna teh. Terus aing kan sibuk di sia teh loba urusaneun aing teh lah ngawulan salaki teh ya budak teh ya. Aing teh dagang naon sia teh. Kumaha hariweuh oge sempetkeun balik ka kolot aya Ece. Sia teh nyaho sok engke mah ya Ece. Kumaha Teh nyaho sia teh. Kolot nya masalah umur teh nyaho ya Ece. Sia mah tong ngomong kitu atuh. Bener urang ngelingan urang teh nyaho teh teh. Urang karunya kamari nempo sing ngalamun kieu. Sia mah khawatir aing mah ku kolot teh. Siapa goblok ya? Aing kan tidak berguna. Aing bukan nukaran ya. Ya. Ayo make ieu, tante po make ieu. Cek, bener cek Ece teh. Ece boga kunci surga, cek Ece nya. Bener. Aing kerja blok sia sih. Cek. Kan. Ya, kunci surga nu sabenerna ya cenah ya. Tah, di dia cek, di dia di kolot Ece, di ditu, di nu indung Ece, di dia surga teh. Tapi kan aing osok berbagi naon sia teh. Yeuh, nya cenah sabenerna mah pan di dieu Ece teh kudu perhatian ka kolot teh. Tong nyarihatekeun kolot, ayo Ece. Jadi aing kita asa percuma aing berbuat kieu teh nya. Percuma aya Ece make ieu. Ai kolot di mah kieu. Weh, pikiran Ece. Ece teling. Nyarihateun mah nya. Nya heuh meureun. Kalau teh nyarihateun ka aing mah. Ke orang tanya kurangnya. Aing kumaha atuh? Aing makanya geus modal loba aing supaya asup surga teh aing teh. Aya Ece, berjauh-jauh ye. Surga aya di rumah tau ge didinya teh kolot ye, surga mata di dieu Ece. Siapa mah ngomong aing gitu, aing jadi ingat. Aing siapa aja aing balik aing balik aing. Balik nah. Balik ayeuna Juk. Ka lebaran. Lebaran balik na kagok atuh sia teh sebenarnya deui. THR can meunang sia teh. Leke aing. Tuh kan, sekarang itu. Aya itu semua teh balik ayeuna. Lebaran sana jumbo. Lebaran itu sia teh kan kagok atuh sebenarnya deui sia teh 2 minggu deui sia teh. Kada deket-deket sia teh. Lumayan tuh ya cu, karunya saya. Itu balik, aing balik banyak. Balikin. Ada kuat adoh mah, adoh rek balik. Siapa? Ah.